Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Farid Javier di kelas 10 MIPA 2. Abdi boga bacakan saja judulnya Indung. Indung, abdi keur bungah atau ngerasa sedih, anjen terus aya sareng abdi. Basa abdi keur ngarasa kasusahan, anjen oge terus aya sareng abdi. Namun abdi kadang osok midamel anjen sedih, kusabab kalakuan abdi hampurakeun abdi indung. Indung, sabot anjen masihan nasihat abdi sering ngabantah. Sabot anjen masihan paringatan abdi malah osok sering ngalawan. Tapi segala tingkah laku abdi anjen terus wae bisa ngahampurakeun abdi indung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.